ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh nyatanya kos boga beungeut bae insyaallah. Ya Allah ulah dimarah coba isuk sekali deui neng balik neng ya ngaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu dijakeun dipepen gitu. Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen mana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran di kadahar dicokot kan menang 3 poe jeruk 5 kilo 10. Assalamualaikum teh saya dipepeh naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak cenah ge ya Allah ya Rabbi lewat ge neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca enak mana iku mah pabrik gitu geus aya soran kan gua ari mah nah iya pokoknya aku bajingan mau benang bae naon ge sodako maksudna keur carita sodako awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh beusi di ka mamana pake bae kitu pake bejakeun ka ditu tutur Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon beusi di ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah kuncina tah STNK na nya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha ceuk bager tah kan boga gitu tah itu kasep tapi cek ngejat kurang bager tapi sieun mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang tapi bager tah mulai gitu nah kapanggih neng di mana pabrik emang mana kitu jeung kenal gitu dah aya tah geus tek and jeep ngaranna tuh mulai geus diantarkeun ku nya Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae geus ulah sieun kamawat atuh pokona mah lalaki mah pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sodaqoh babari jasa geus ka ditu nama masyarakat